Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa malimah qasidana wa billah mamaya wasi'al Kemana jalan ke Jogja, kaditu ke Pati Wetan. Kemana jalan ke surga, kaditu ke pengajian. Ya Habibie Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut, jaduhung abdi gaduhung, boga salagi teburut. Ya Habibie kutilang ngamplongan injuk awewe zaman ayeuna beut herang ari pundut hauk. Ya Habibie ai papanjaran belut kaji buhang paenge teu panasaran wareng gelut jeung mitoha. Ya Habibie kaditu ka Pati Wetan, kadieu ka Pakilingan, minantu nu rada edan minoha di tampilingan. Ya Habibie Harenes gempang ngora jabung batu dayeun kolot, ari hees jeung nu ngora karep nyatu jeung nu kolot. Ya Habibie doa datangkeun berkah, aya pandakeun sakarat, mugi sadaya jamaah simbangnya dunia akhirat. Ya Habibie Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya jamaah luar biasa, mudah-mudahan saya menjadi ahli surga. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sadaya hubungan sadaya mudah-mudahan antara diberkati ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna para kiai, para ajengan, bil khusus ketua DKM Mufti Jamilul Yakin salibit sareng pengurus DKM sadaya. Bil khusus pun lanjut nyatana Kang Dadung Muda di Ciambar anu orang pesulti anu mudah-mudahan ulang doakeun guru-guru urang sadaya termasuk Habib Amir guru urang sadayana warga Pamulyan mugia para kiai para ajengan sing kami berkah ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di kami kepala desa, Bapak RW, Bapak RT, perlindungan masyarakat, bapak-bapak, kali para ibu, jamaah rahimahumullah, jamaah maulid Nabi sadaya, anu mudah-mudahan insya Allah ayat binaridona Allah tur diberkakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kunaon jadi jamaah maulid kudu yakin bakal dihampuran dosa. Kunaon jadi jamaah maulid kudu yakin bakal kenging barokah di Gusti Allah. Hiji padilah tina maulid Nabi. Padilah tina. Padilah naon? Sedik padilah itu lebih ka ungu. Jadi lamun aya nu ngomong fadilah eta keunggulan. Keunggulan tina maulid Nabi, ibu-ibu sadayana kahiji meunang pahala tolak ilmu. Naon cece? Pahala naon? Di mana sumber dalilnya? Sumber hadisnya? Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa jihadun fi sabilillah. Sing saha jalma anu ngalaksanakeun kalwakti imahna dina rangka tolak ilmu wa huwa maka eta jalma jihadun jeung ngamalkeun amalan jihad fi sabilillah di jalan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah mugia jamaah sadaya anggalina baris nyocok di sekitarna anu kos ngalengkahkeun dua sampean di barengan depan dua pandangan dina dinten ieu ngajunjung ka ieu patempatan anu insyaallah barokah. Mugia ieu jamaah kahiji sapanjang jalanna diturunkeun dosa ku Gusti Allah. Uih nanti ieu patempatan beres tolak ilmu sing diijabah doa. Anu gaduh panyawat sing disehatkeun, nu gaduh cita-cita sing dikabulkeun, keluargana sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, turunanna sing janten turunan anu soleh-solehah. Ya Allah ya Rabbal. Shalawat kali salamna puja kali puji urang sangakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla. Tasakur dinikmah ka Gusti Allah dina dinten ieu urang sadaya kumpul ngariung di haplah barokah. Mudah-mudahan jamaah sadaya kali simkuring kalebetkeun jadi hamba Gusti Allah anu taat ka Gusti Allah. Shalawat kali salam mugia dicurah limpakeun ka panutan kali junjungan urang sadaya. Nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi untuk apa sih kita tiap tahun memperingati Maulid Nabi? Tiada lain dan tiada bukan untuk memperkuat keimanan. Sekali lagi, yang naon cenah urang Maulid Nabi teh? Iman kabagi opat. Hiji, iman la yajib wala yanqus. Iman teh teu pernah naik, teu pernah turun. Eta imana para malaikat. Malaikat teu pernah naik imana, teu pernah turun imana. Lamun cek Gusti Allah sujud, hai Jibril sujud. Lamun cek Gusti Allah ruku anjeun ruku. Lamun cek Gusti Allah tugas anu anjeun nangge alas itu. Itulah malaikat. Karena malaikat makhluk yang tidak diberikan hawa. Nu kedua, iman nu kedua, yajib wala yanqus. Naik terus, teu pernah turun. Iman sah.
para nabi jeung para rasul. Nabi jeung rasul mah terus naik imannya sepernah turun. Karena nabi jeung rasul diraksa dijaga ku Gusti. Nu katilu la yajid wa yanqus. Teu pernah naik turun terus iman saha? Iblis. Karena iblis itu sebelum diciptakan Nabi Adam dia taat. Jadi makhluk anu taat ke Gusti. Setelah Adam diciptakan, dia protes, embung sujud ke Adam sehingga iblis jadi kufur. Iblis jadi kafir sehingga iblis iman terjun bebas. Nu terakhir, iman nu terakhir yajid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang iman sah, iman sah, iman sah, iman keur ngaji, betul, balik ngaji, nah Ustaz bisa gitu, keur ngaji di kurung, balik ngaji bubul cuna, betul apa betul? Laras ke? Ya jamaah di dia balik ngaji mulu dan tiga kali sore terjolok dulu ayat. Pertama balik ngaji dulu dibelorkan, kedua diganti ku depan dulu nih kata pokok tetangga kelek begitu betul. Nanti ke ngaji mah imana balik ngaji macam so balik ngaji ngomong ke betul apa betul? Ke ngaji ngaluarkan so balik ngaji minum dulu tak enak ngantak. Bolehkah kita sebagai manusia imannya turun? Boleh, karena kita manusia yang dibenturkan dengan hawa nafsu. Betul. Jadi lamun ayah Ustaz, lamun ayah jamaah ngadoni ka Ustaz, kunaon abdi teh iman teh turun naik, pan euceun teh jelema. Lamun hayang naik terus euceun kudu jadi malaikat. Ngan eueuh malaikat awewe malaikat anis tarimakeun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kodok-kodok urang selaku manusia anu alus dilampahkeun alus, anu goreng dilampahkeun goreng, eta kersani minallahi ta'ala ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan omat ulang hukuman tetangga, ulang hukuman batur, abong-abong geus beuki ngaji ngomongkeun utarangan hatena teu ngaji, lisana ngaji, hate teu ngaji, balik ngaji ngomong ke utara. Nu ilit ngaji, ibu-ibu nu meunang pahala, nu teu ilit ngaji sebab naon pahalana dibikeun kanu karangan. Kumaha atuh sifat urang, sikap urang jamaah nu geus rajin ngaji. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Urang maklum lamun aya jelema nu teu ilit ngaji terus pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Ya Allah, baraya abdi teh can bisa ngaos wae mugi dihampura dosana, tur mugi Gusti Allah nakdirkeun ngarobah ngalungsuran taufik miwah hidayah sehingga dulur abdi tiasa sasarangan angkat ngaos kitu. Lain ieu mah balik ngaji teh ngagoromol, lain ngomongkeun bab ilmu ti ustaz anu nerangkeun cek Mang Johar teh fardu wudu sekian, lainnya bahas fardu wudu balik ngaji teh ngagoromol, lainnya udah alhamdulillah cek ngus istiqomah. Itu tuh posisi penting terang haji. Ingat ya, paham? Jadilah pribadi akhlak yang bagus karena saestuna Kanjeng Rasul dijieun ku Gusti Allah, diturunkeun ke alam dunia teu aya sanes. Innama buistu liutamima makarimal. Ngaran-ngaran jelema teu geuna ku pangkat rek kiai, rek ustad, rek camat, rek lurah, rek bupati, rek presiden, di mana-mana hatena busuk kene mangka eta jelema teh akhlakna goreng pak. Nanti ulah tikakeun dah di ayeuna mah aya ustad ngomongkeun ustad alhamdulillah kendalik ya. Insyaallah di demo persatuan kesatuan sudah sangat-sangat baik. Pengajian ibu-ibu luar biasa, bingung lamun ngundang.
Betul? Rutin nanti itu sabin. Nanti sabin mungkin. Tapi abdi yakin anu saudara hadir mingguan oge hate mah hayang ngan kabentur ku macam-macam perkara. Betul? Aya anu kebutuhan misuh, aya anu kebutuhan kondangan, aya we anu kebutuhan anehan duit. Betul? Lolobana makan. Lolobana makan. Betul? Leres teu? Tadi doakeun ku abdi mudah-mudahan sabada maulid teh terus iman nanjak sehingga mun maulid pinuh kos kieu mugi ake rutinan bisa pinuh kos kieu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jamaah bapak-bapak ge ayeuna sampai 70 luar biasa. Biasa mah di mana di depan aya mah 70 70 bari jeung aya bapak-bapak mah teh kos ibu-ibu mah ngajajar resep dalam mengaji ibu-ibu jeung bapak-bapak menikah teu dibayar ngaji ibu-ibu tibatan dibayar ngaji bapak-bapak. Ngajar ngaji bapak-bapak mah capek gawe teh kakake urang ceramah manehna ngudud hadapan gedung. Kiai ngajabarkeun ilmu manehna nanggeuli mastaka. Lain ngadenge omongan kiai dina ceulingna teh kabayarkeun ieu pamajikan menta beas, pamajikan menta listrik, pamajikan menta janggas, pinuh dina otak lalaki itu kebutuhan rumah tangga. Euceun mah bantara mikirkeun nyahona menta. Betul? Leres teu? Hantak cek madina Rasul keur ditanya ku para sahabat, wahai sahabat, wahai Rasul, ari di surga paling loba saha? Pamoga. Ari istri surga bisa. Ari di neraka saha? Semua aneh. Apakah wanita goreng salat taat kene awewe kata lalaki? Betul tidak? Lalaki mah kadang bugawe di antara salat zuhur katinggalan salat asar katinggalan salat subuh, tapi awewe rajin. Betul? Puasa rajin lalaki, rajin awewe. Tolak ilmu rajin awewe, rajin lalaki. Tapi nah di neraka lebih mahal. Satu ternyata kelemahan wanita, dia sering tidak syukur nikmat terhadap pasangan hidupnya bila mana pasangan hidupnya beriman. Ingat ya, anu kudu kurang diimani, kudu kurang dipatuhi. Bila mana salaki ngajarkeun alus, maka wanita harus baik. Paham? Ustaz kumaha mun salaki abdi teh barakajul. Ya ilmu ya. Ustaz kumaha mun salaki abdi teh tukang judi, tukang mabok, tukang sagala-gala. Jangan diikuti perintah jeleknya, tapi tetap takdim, sayang, nyaah nabi. Tong pernah ngabayangkeun kalakuan salaki ece di mana diimah ngadi. Paham? Karena apa? Surga urang aya dina telapak kaki induk, tapi ridho Allah aya dina ridho nu jadi caroge urang. Paham ya? Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, jamaah nurul yakin sing dijantenkeun jamaah anu jadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa nuril absari
Ya Umil Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kami tadi ini pokoknya wengi kuwi kedua di Cibinong. Jeung bojo di kawal khusus kaos kapetang bojo nolak. Sebab banyak godaan di kota. Wengi kuwi kedua bobo undang subuh imaman sholat subuh di masjid kuwi kami bobo deui telepon tukang Johar Pak Camat kok saya di berkenanya sama saya ge tunggu mandi buru-buru datang ke itu Pak Camat pas teleponan kiai di mana abdi terus di bumi Palunus cenah yang foto heula Pak Camat kuwi jual Kang Dadun muda CS Kang Dadun muda sami-sami laki-laki panggilan beres bobo di Kang Dadun kuwi hayang ngaji heula naon beres lagi aya kali kunaon akibat yang sare kamari uwi disawarna dongkap tabu 10 enjing tabu 4 sore angkat deui uwi tabu 2 wengi mungkin wengi teh di Masjid Jami Pondok Pesantren Al Muwahhidin Karangtengah tapi uwi ngantak ayeuna sorak ge selesai nyimpen tenaga wengi ayeuna di Al Muwahhidin wengi enjing di desa Cikira Cikidang masih kene terus neangan baraya iya Allah juga neangan baraya di Kampung Batur alhamdulillah sok jadi menang doa karena duit mah tak doakeun insyaallah ke kaping 20 kaping 20 kaping 18 di desa. Nah, 20. Kaping 20 abdi jadi ketua panitia peringatan Maulid Nabi Akbar di kantor desa. Tapi dek kalau panitia nade di ceramah nade ame duitna jam DKN. Jeung Pak Kades sadayana jamaah diondang geus disiapkeun sate, papais, bugis, lapis, wajib pokoknya bawa kasing gede kosongkeun tasna. Ada kan ibu-ibu mah gitu biasa. Kaping 20 di kantor desa. Kaping 27 Muludan Akbar di Arido. Siapkeun beuteung siwar. Ulah makan anu dahar. Teu lucu aya ngaji kiai ngaji euceun dahar bugis teu hewa eta. Cetak milan gitu. Tarul adab lamun kiai ngaji euceun berang dahar komo nyonya handphone mah. Mungkin lamun Kang Dadun ngaji omat sadayana regekeun amin menang el anjeunna teu tabu 10 pas bade sampai tabu setengah 1 geus izin gitu 2 jam setengah biar teh cenah ustad panyampikeun ka jamaah dek rek ngaji 2 jam setengah tika pingsan dieu abdi ngiring dingan ini bapak-bapak ya bapak-bapak abdi unsur heula sambutan sakena langsung berangkat sieun macet malam minggu doa doa in kaping 27 di Antos dari Donu ngaosna Abah Ece di Pondok Pesantren Yasmida Sukabumi anu korina di Jakarta Ustadz Holis Elsi sareng di Al-Amin Ustadz Ilham Bengko anu korina 2 ceramah nama hiji bae insyaallah di hadiran para Umaro Kecamatan Cibadak Karasan abdi ayeuna janten ketua forum Pondok Pesantren Kecamatan Cibadak jamaah rahimahullah nyemut di balai desa jeung daerah sami dimulai jam 5 jadi datang isu-isu pagawean anu di gawean isuk gawean penting izin ke carogena ajakan carogena hadir tanggal 20 di kantor desa di kantor desa mah euceuk jajan sing wareg tukang dagang balanjaan bayar masing-masing ya moal dicarang ngan lamun nu teu boga duit aya bukades tuh insyaallah jamaah rahimahullah Maulid Nabi itu untuk meningkatkan iman. Siapa orang pertama yang mengadakan Maulid Nabi? Orang pertama yang mengadakan Maulid Nabi yaitu Raja Muldova. Saja Raja Muldova di negeri Irbil Irak. Tujuannya naon?
hayang ngagung baginda Rasul ku seueur maca sholawat. Tapi ieu maulid dibumingkeunana, diagengkeunana ku panglima besar Islam anu namina Sholahuddin Al-Ayyubi sewaktu bade terjadi perang salib. Tujuan maulid Nabi nyatana yang mempersatukan orang-orang Islam anu geus terpecah belah. Jadi nyokot hikmah kana dua ieu di mana urang bermaulid kahiji tingkatkeun iman, kadua tingkatkeun tali silaturahmi. Lamun beres muludan ece pasea kene, beres muludan ece ngomongkeun batur kene, maka ece bakal kagolongkeun jelema munafik. Sebab naon? Jelema anu bermaulid dina hatena pasti pinuh mahabbah baik ka sesama, baik ka keluarga, atau nu paling utama ka orang tua. Umat abdi nitip beunangkeun hikmah maulidna, terapkeun dina kahirupan sapopoe, terbanyak husnudon, leungikeun suudzon bahwa urang kabeh ge tukang nyieun dosa, batur mah loba amal saena, urang mah saeutik amal saena. Kunci tina maulid Nabi, tong pernah ngabayangkeun dosa batur, bayangkeun we amal sae batur. Tong pernah ngabayangkeun amal urang, inget-inget dosa urang. Aya hiji sholawat anu baris diijajahkeun. Siap? Siap teh? Waktosna tinggal 5 menit. Sholawat diijajahkeun dinten ayeuna ku ujug baca sabeuding 11 balik insyaallah tiasa umroh ka Mekah sareng Madinah. Pasti geus hafal ieu sholawat kan ujug apalna ngapalkeun dina buku jeung babalung kuping ngadengekeun ustaz ngaji. Ayeuna diijajahkeun wa ila man ajajani wa sayyiman ajajani bil muntah, perlu aya guru nu dijajahkeun. Sebab jelema lamun ngamalkeun ilmu teu boga guru moal barokah ilmuna. Paham? Angkat pandangan. Di mana abdi masrahkeun jawab qabiltu. Sakali dijawabna naon? Qabiltu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqabil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqa qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin ya dari kulli ma'lumin la. Abdi dinten ieu masrahkeun ijajahkeun sholawat nariyah, atanapi sholawat tafrijiyah, atanapi sholawat kamilah ka jamaah maulid Masjid Jami Nurul Zakiyah. Qabiltu. Naon dibalona? Abdi nabi ijajah di Mama Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi Sumedang. Kiai Haji Abdul Qadir Al-Manafi Sumedang nampi ijajah di Mama Ajengan Rendeng Bandung. Mama Ajengan Rendeng nampi ijajah di Mama Ajengan Cibaduyut Bandung. Ras kadituna nasabantena dugi ka Kanjeng Sunan Gunung Jati. Salajengna di mana-mana bade ngadoa heulakeun ku asma-asma Allah. Ku abdi dijajahkeun ayeuna doana setiap memeh bobo ece baca doa eta. Terus ece memeh bobo teh salat non wudu heula, salat hajat heula, terus ngadoa eta sabalik penta ka Allah 1000 kahayang heula. Lamun teu apal ayeuna ijajah engke rebo nyanda pulpen, candak buku, tulis di abdi anu hoyong. Nu dagang hoyong laris mangga, nu tani hoyong jembar mangga, nu bisnis hayang hasil mangga, nu teu boga ilmu hayang loba ilmu mangga, nu teu laku hayang laku mangga. Jadi besi aya nu nanyakeun ustadanan bener. Loba manggil ngaji. Ada doana ngapeting aya kitu. Ngapeting di ece mangorok aya doa. Jam 2 ece kasare budak. Jadi lamun hayang diberkahkeun ku Allah, deketan Allah. Allah inna nasrullah
Allahil qarib. Sanyaknya pertolongan Gusti Allah teh deukeut bener. Asal urang deukeut ka Gusti. Angkat pandangan, aminkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anni ashhadu anna anta Allah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni, Allahumma ya Allah, nas'aluka abdi nyuhunkeun pitulung ka Gusti bi asma'ika husna halayan nama-nama Gusti anu sae wa sifatika ulya sareng sifat-sifat Gusti anu mulya bi ani ashadu sareng abdi nyakseni anta Allah Gusti nyatana Gusti Allah la ilaha illa anta teu aya deui pangeran salean Gusti al ahadus samad anu ngan hiji tur tempat abdi nyuhunkeun lam yalid teu pernah beranak walam yulad jeung teu pernah diperanakeun walam yakul lahu kufuwan ahad jeung teu aya hiji oge anu sarupa sareng Gusti. Ya Allah, suhunkeun ka Gusti Allah yang naon beureuh saudara. Suhunkeun kaberkahan kasaya mau saroge kaberkahan kasaya mau bulan deui ampunan dosa kamu ulang ampunan dosa kamu dirinya lira anu seueur mustafak seueur dosa imut-imut tu jamaah suhunkeun ka Allah pangampura. Jamaah pernah nganyerikeun hati caroge, jamaah pernah nganyerikeun hati indung, jamaah pernah nganyerikeun hati bapak, jamaah pernah nganyerikeun hati anak, jamaah pernah nganyerikeun hati dulur, jamaah pernah nganyerikeun hati tetangga, jamaah pernah ngomongkeun ngagibah mitnah. Jalma-jalma anu kurang-kurang teh can puguh eta salah urang digibahkeun. Bayangkeun dosa urang sadaya. Suhunkeun pangampura ka Gusti. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alaika wa malika fasatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu binikmatika alaya wa abu bidambi fakili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, mugia jamaah sadaya jamaah di jamaah maulid anu hadir di tempat singgah dosa kamu kabulkan doa-doa ya Allah dan berikan jamaah biasa ibadah haji serta umroh Makassar Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sesuai perjanjian sampai tahun 10. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.